Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Seperti biasa dinu waktos ieu simkuring bade macakeun deui dongeng saputeran si Kabayan. Mung ayeuna mah dongengna kawilang panjang, janten aya part-partna. Seru lah pokona mah ieu caritaan jenak kapisan. Nah, hiji deui. Ayeuna mah judulna si Kabayan ngingu munding. Mangga ka pamirsa haturkeun. Dongeng bahasa Sunda si Kabayan ngingu munding. Si Kabayan kakoca pinter tapi bodoh. Bodoh tapi pinter. Manehna mineng gunem catur jeung Nyi Iteung. Nya tidinya menang ilham. Jorojoy aya niat hayang usaha neangan pangupa jiwa. Maraban anak jeung pamajikan. Dinu hiji mangsa si Kabayan lelempangan di pakarangan, lila-lila ngajanteng kuliat hai. Terus diuk sila tutug. Geus kitu rumpu rampa kana saku, gak kana bulu hayam. Terus ngagele ceuli, sirah lehek dengdek, panona peureuh mahayameun, tuluy meureud deui. Keur kitu jebul Nyi Iteung ngajinjing sapu nyere. Katara budina baketut haseum. Samutut kawas tutut, malah mah kekerot bakat ku jengkel, ambek jeung gregeteun. Geus deukeut haok nyentak. Kabayan, kunaon ceuli teh? Hayo wae digere. Hah? Kumaha mun tos blong sia? Digawe ka ditu. Kaluman kami mah nenjona ge. Yeh, kunaon ari maneh jikan? Tembal si Kabayan leuleuy. Nyi Iteung ngamang-ngamang sapu. Ari si Kabayan pok deui ngomong bari ngarobah diukna. Manita aya bosenna kana amak-amakan teh. Sore isuk eueuh eureuna. Ulah kitu Teung. Matak tereh kolot. Kaluman atuh tuda boga salaki teh. Mane eueuh pisan guam. Sore isuk pan ukur ngagere ceuli. Heuk sing aya gadag atuh. Ngalah-ngalah suluh ka ditu. Nyi Iteung melak cangkeng. Hoream eueuh bedogna. Matak naon mun nginjem ka Abah? Embung sok ngambek si Abah mah. Bisi nagih ongko. Kami boga keneh hutang. Si Kabayan kalah pepeureuman. Terus sirah nedengdek. Nenjo pamolah si Kabayan kitu. Nyi Iteung beuki ambekeun. Puntu kekerot bari garo-garo teu ateul. Ih, lalaki teh teu uyahan sia. Heuk usaha tuh. Ulah ngajentul wae. Tuh, turutan batur. Curugna ngacir nunjuk ka gigir. Usaha kana naon teh? Nya kana naon we atuh, kawas batur. Keun bae teu jadi pagawe nagri oge, asal usaha anu halal. Tuh, kawas Pak Haji, miara ayam, miara domba, miara kelinci, atawa naon we atuh.
sing aya guam hirup teh da jelema mah teu ngeunah dagingna. Tembalnya itu bari dipapareket bakat ku ambek. Si kabayan jengkat lalaunan. Sorot panona rada cahayaan. Nyeh seuri terus mencerong ka nyi itu. Bener teng. Asa diingatannya. Puguh kami teh hayang dia ajar wisarwata. Noning teng. Si kabayan ngorejat. Terus nangtung suara seuri gumase. Wira swasta belgu lain wisarwata. Nyi iteng manyun. Yah, nya ulah make beleguk atuh teng. Salah seetik mah di mana-mana ge meunang. Si kabayan leleda rek nembalan teh. Geuk diuk deui, memeh ngomong menerkeun heula iket. Terus mencerong kana banget nyi iteng. Kieu teng, akang rek badami jeung silam sijan. Pokona mah iteng ulah riwang. Akang pasti usaha, pasti. Dik atuh ulah ulin wae. Sing mikir hirup teh. Nya heueuh. Pan ieu gerek mikir atuh. Si kabayan nangtung lalaunan. Iket di pageuhan, tali calana dipangrodkeun. Geus kitu keprok sakali. Nya seuri. Gandeang leumpang ngajug-jug ka imah lamsijan sobatna. Salakina aya guam geus kitu ngosrek sasapu. Si kabayan teu kungsi nepi ka imah sobatna. Lantaran tepung di satengahing perjalanan. Jauh keneh ge sobatna geus nyerenge. Seuri pok nanya bangun sono. Geuning maneh kabayan? Rek ka mana euy? Jan puguh ngahaja rek ka imah maneh. Euleuh aya naon? Asa rarawas teuing euy. Lamsijan kerung, panona melong ka si kabayan. Ulah reuwas, dalan rek nagih. Puguh kuring teh hayang diajar wira swasta. Cik menta bong bolongan. Kira-kirana kana naon usahana tehnya? Oh gitu. Lamsijan nyerenge. Terus kerung dari anaker. Kulit tarangna rada ngariut. Kawas nu heueuh mikir. Rada lila mikir teh. Malah make jeung lelempangan sagala. Leungeun katuhu nepakan tarang lalaunan. Pok ngomong. Kumaha nya? Oh heueuh. Kumaha mun ngingu lauk engkoy? Mung teu boga balongna jan. Ngingu puyuh atuh. Lamsijan sumanget naker. Si kabayan gogodeg. Mung leutik endogna. Maneh mah. Nya hayang naon atuh? Da usaha anu badag mah kudu gede modalna oge. Mun hayang anu gede endogna. Nya ngingu mending atuh. Tembal Lamsijan bangun ku ciwak. Tapi si kabayan mah ngorejat. Terus emprak. Tuahnya bener eta jan. Plak. Nepak tak Lamsijan satarik tak. Anu ditepak ngarenjang. Ari si kabayan pok ngomong deui. Nuhun jan, kuring santuju ngingung mending mah. Maneh teh emang sobat anu sajati. Boga duit nanya. Lamsijan jebi semua. Wah, duit mah urusan gampang atuh jan. Pan aya abah.
malah mah mau dilila-lila. Akhirnya oke rek ditepungan. Pasti mere ari jang modal sama. Mengker meuli bako mal mere. Sabab si abah mah teresepen kanu sok udud. Si kabayan nepak dada terus nyerengeh bunga. Mani agul boga abah galak jeung medit teh. Ih, galak-galak ge boga kuring mah. Ayo, mana rek milu ka imah abah jan? Moal kabawa ku sakaba-kaba kuring mah. Bari nage rek nempo balong bisi saat. Jig we diduakeun sing hasil. Jig atuh rek ka balong mah nuhun nya, jan. Mane geus mere bong bolongan ka kuring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua sobat papisah, si kabayan ngagedik kakaler rek nepungan mitohana. Ahri lam sijan mengkol kakenca. Terus kalande rek nempo balong. Hari tateh langit lenglang. Hawa seger dina tangkaloa kadenge sorak manuk recet patemelan jeung baturna kawas nu milu bungah kasih kabayan.